Ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Ke mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobang, belanja banget. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka tetangga macam itu lebang ini. Kalau batu mana-mana entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Kok aneh jangan tak berarti kunaon sih. Jadi hari inget ke anak yang cukieunya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, warung ya. Ampun, panas pisan. Ane ngeudeung sangun naon atuh. Baju geus teu boga nanaon di dapur teh. Ada kangkung. Tak ala ya. Aha. Eta bisa diolahkeun. Urang ngalah heula. Ampun geuning loba tuh, mah lumayan alhamdulillah ya Allah. Bang turun heula mending ge Ora bukalah selopna. Coba pisan atuh Akang Haji sorban palidna ka Cilamaya. Akang Haji si Bonah kangen. Kita geus lila pisan kapan si Haji teh. Loba iki meureun urang nangan di naon teh nya oyok apa naon nya. Jadi urang maling wae lah. Pan kawen aing maling. Kita jadi jalma teu boga man yang andeungeun sagung yang di sawah. Di sawah loba juga andeungeun sangunya. Urang yang ciput-ciput atuh ciput oge bisa meureun dipake itu di sayur. Iya nu lobanya. Belah mana sih? Oh iya tah geuning loba. Deh gila. Lumayan ieu di eta di sayur jeung konci. Ngeunah ieu ciput teh. Loba geuning. Iya teh loba. Jang 2 poeun mah ieu 2 poeun. Mana deui atuh. Na ieu mah loba caian ieu. Oh ieu heueuh na ieu mah loba ieu. Aing turun heula Keudeuh menerkeun baju ieu beuseun kalalotor baju-baju aing eueuh deui ke kalalotor. Aing ieu turun kacebur mah ieu. Loba geuning eta deui lah. Ieu mah eunah ieu mah ieu. Loba. Duh, geuning sagala loba melik tadi mawa eta tuh. Monon teh mosa sair. Lumayan meureun ciput ongko. Geus ieu ge loba, mahi meureun yang saminggueun. Geus mencing barelok bajuna. Geus rek balik heula mah ieu ge. Ji astagfirullahaladzim. Ya Allah, geuning loba keneh ieu kangkung. Urang unduh heula daripada ku kokom, sati, aing ku aing beakeun. Si Bon mayan. Sia kenaon Bonah? Jadi ke mana kokom? Rek balik ke ngaliat ciput. Aing tos ngalik sawah. Terus? Ih loba kangkungnya lah. Naon eta sia? Lenci aing lapareun lah. Emang heuh sia boga lenci. Oh gawe 2 kandang. Jangan lenci apa jangan sia? Ya aing lah ku boloon. Aing kangkung mah tara ieu sok ararateul bujur. Emang heuh. Aing onam jelema miskin da rumuk eta teh ieu na teh. Ciput. Sia mah geus teu aneh. Ya, teu aneh. Teu aneh. Iki loba keneh, lumayan lah kan si aing abis lapareun. Geus menang loba encan. Loba lah, masih hayang. Balik panas. Masih mau ngalai, masih mau beuki meureun. Ih, aing mah geus menang ciput. Aing sorry ya, ka kangkung mah jeung lenci. Oh, heueuh. Jangan-jangan ke digoreng moal. Sorry. Hayu balik Bonah ngagoreng kangkung. No. Heueuh. Ayo urang jangan cuma miskin aing mah. Kita ka ditu teh sawah aing. Emang ieu sawah sia. Kalapian teh tinggal bapak nasi ucep. Oh, anu teh kiriman dan duitna. Naon sia? Balik teh heula we lah yang itu heula, yang cintai heula. Yang geus atuh
Aing ieu nekolakeun ciput. Adenya? Urang manten. Aden rek eta heula. Mangsa. Ini mah galak gede. Mumpung ujar mana? Jiwa maling aing meronta-ronta. Maaf ya. Maaf ya mah paralun. Geus api nuh. Oyong boga. Kangkung loba. Nuhunnya. Aduh, hari libur gini semua pada libur. Tetangga pada nyetel musik. Sampah rambutan banyak banget. Rambutan dari di kokon semalam. Ipat, tinggi cuk mate kurajin. Gitu atuh sasapu bantuan emaknya. Iya, Nek. Bekas geulis tata peuting. Jadi sampahnya lupa nggak dibuangin. Pastinya di mana, Nek? Tuh, Ipat tuh, lu kangen. Halo, Ipat. Cuk mak eta kunaon tukang nak beureum. Apa, Tuh. Nek? Aduh, eta kunaon? Ih, ini apa, Nek? Diheula, kedap, diheula, geulis, iya. Apa ini, Nek? Duh, cuk emang geus balik. Ih, apa sih, Nek? Parawan geuning nya. Emang apa ini? Ya, ku mah dijelaskeun, Ipat. Ya, ulah ditempo. Ya. Ieu lah. Garis teh ayeuna teh geus gede nya. Tah, ieu ngaranna ieu teh geus balik gadis teh. Geus Gadis beujeuna 18 tahun. geus beujeuna make gaganjel. Ciga emak bareto, emak ge reuwas saropas gadis. Ganjel apa? Aya ke di warung meuli gaganjel nya ciga emak. Ayeuna mah geus loba zamanna. Tinggal meuli di warung ge loba ayeuna mah nya. Incu emak geus gede nya, ayeuna teh geus balik. Udah, gadis ini sampah dulu, Nek. Sok. Gadis buang sampah dulu, Nek. Kajen ku emak ini lanjutkeun mah. Kajen ku emaknya. Ayeuna gadis ka warung meuli gaganjel ya. Ganjel apa sih, Nek? Kage warung mah nyahoeun, ibi meuli gaganjel. Jeung gadis gitu, kayak dudukeun ieu, kage nyaho nya. Ulah dileula teuing era ku batur. Ya udah deh, Nek. Ieu ku emak dilanjutkeun aja. Tapi gadis malu nggak di jalan, Nek? Wah iya, enak mah. Can loba jelema ieu di warung. Nah, Udah gadis ke warung dulu, Nek. Kade-kade nya. Iya. Lucu aing, emang geus balik, geus parawan. Teka rasanya si gadis teh. Aduh, panas pisan ya Allah. Untuk itu kan SA, mending nggak jebol. Astaga ini tuh bumbunya. Oh mece lo uya bararea. Si Japowo. Alah. Ayo duit mah. Kau orang heula. Capek nyata si sawat teh reun heula dia deh. Istirahat heula. Dicangkeng itu nyeri. Duh, suku orang badal lo kening. Hei gadis, ada kemana mana? Gadis mau ke warung. Mau naon, rek beli naon? Ini mau beli ini tuh. Apa? Mau beli ganjel kata Oh, Nenek. eta. Tapi kudu beli roti Jepang. Oh, roti Jepang. Zaman ayeuna teh ya. Roti Jepang kayak gimana? Ya kayak di warung loba, tanyakan we kan buka warung. Kayak gini pakai roti Jepang kok. Eta teh era kos kitu. Malu. Atuh udah dituruban. Gadis pakai apa ya? Atuh pakai eta pakai naon teh? Pakai tiung, era teuing eta kitu. Udah deh, biarin. Gadis ke warung dulu ya. Man, ada itu. Kamu si gadis buru-buru banget. Des. Kemana? Apa, Cek? Kemana? Kita nih ada apa? Enggak. Ih, bisunya. Enggak, Cek. Ih, bisu mana teh bucat tuh bisunya ih. Udah dari tadi. Aku mau ke warung buru-buru. Iya, Bang. Endoknya. Udah. Kemana buru-buru banget nih lo? Ih, malah lompat si gadis. Tapi eta kunaonnya bolna beureum. Bisu lah bucat apanya. Gede-gede bisu si jorok. Parek ngajurung ya? Gadis. Beli. Ih, mana sih ini yang jualan nggak ada? Beli naon?
Ini mau beli itu. Beli roti Jepang. Orang Jepang. Ada enggak? Oh, Itu buat ganjal itu. Iya bener. Ini roti Jepang. Ini bener, Bi. Udah nih, Bi. Kita kurang. Warung teh muka tuh sih. Oh muka. Oh si muka sih. Kabeakan iyo, jeung ngubah piring. Alhamdulillah muka warung teh boga mecin. Pak Ayu. Naon? Ya, mau dikarak muka. Hai itu tuh. Naon? Anu pan ngubah piring. Ngubah piring. Nah, waalaikumsalam. Naon? Ada kaldu jamur teh? Eueuh na ieu mah. Ya udah mecin atuh. Mecin. Tapi dong teu biasa teu make mecin ieu. Mecin eueuh. Sebut sing gondongeun. Nggak ada kararedang sih. Kaldu jamur emang gua apa? Eueuh, nah ieu mah da emang supermarket. Ieu kan warung biasa. Urang sok gondongeun, sim gondongan. Jelema ieu. Akhirnya sagondongeun mah sok belanja ke warung leutik biasana ka itu tuh supermarket. Atuh teh urang geus bosen tadi ke supermarket gala. Beli naon? Kaldu jamur, mecin. Ayo itu pada ngubah piring. Nanti gua piring. Kedang urang tean heula nya. Mun balalau hangru ih. Ada pada ngubah piring. Oh, jeung sabun ya. Sabun. Emang tara sadia di imah. Iya. Bulanan gitu. Sabun mandi. Sabun mandi. Ganti sabun iya, poho. Kedeung. Aya eueuh cenah buru atuh ih. Kedeung nah. Cewek banget. Kurang rewel si anu ka warung teh. Meuli urang mah. Urang ge sabun kitu tah. Mun urang. Sabun, Kado jamur. Sabun jeung kado jamur. Kado jamur ieu. Ieu jeung urang mah. Ieu lain kado jamur. Heeh. Eta. Ibarat duit Eta. Nah ieu mah 5.000. 5.000. Heuh, tenang urang mah. Naon deui? Talaga anu kieu nanyakeun kalau jamur. Ada saon sih? Biasa ieu mah. Eta Ini lain. mah kis spray boloon tong warung teh. Kis spray mah. Masih. Geus beres si Pray si Bona abe mabok. Kado jamur mah eueuh geuning. Talaga nang kado jamur tuh ngeuna kado tuh ulah ka warung kalau jamur Aya awe. duit loba. Di warung aya mecin aya uya. Pararanas itah kudu Beli naon? baradau pedut. Ieu nya. Heula eta kecap. Masak Ta wae. bere masak ta, apa? sokling ta. Rinso bere ta. Geus ah. Ulah garande di Nuhun ya, kurang teh eta. Mas duitnya 2.000. Nuhun. Amit. Naon deui? Biarna naon deui? Nanap nu pada ngubah piring. Eueuh. Eueuh. Can belanja. Bara duit ya. Eta cuma 50. Kumaha? Ya iyalah, warung gaul gitu loh. Yang geus. Geus, Hiji nu kamari nya. utang. Biasa. Utang wae sih. Ah. Urang mah belanja tuh. Catet we nya. Heeh. Rampung. Warung teh marah banget. Itu meuli ieu eueuh. Beli kado jamur eueuh. Malah kapan juri. Ih, amit. Nah aja teh aing mah. Segala kapan si Bona jeung burung jeung gelo. Dalagaan hayang meuli bumbu ieu. Yang jelema liwat. Si Erna ieu. Erna, adi heula cekedeung. Dieu. Kokong, Ka dieu. naon? Pasti mana maneh? Pasti warung. Oh, beli naon? Beli naon? Hah? Beli naon? Pernah tunggu kiri geus ya meureun ah. Saya tuh bantu menang tah ka sawah pae bajuna. Di balelok eta. Oh, Tas ngaran ciput. si tutut. Heeh, eta panaingan jelema mis. Heueuh. Eta. Loba tutut enak mah di sawah mah. Heeh, kusum tutut. Kusum tutut. Geus olahkan. Geus, ieu teh keur nyantai aya cara rape. Karena tutut mah atuh. Ya emang sia beuki. Kayak orang kampung meureun mah. Heeh. Siga tetangga hiji deui. Emang kan si Bonah tadi so banget. Hah? So. Si Bonah sok. Masa tadi cek di sawah teh keur ngalaan keur ngalaan non teh. Kepanggil di sawah. Keur ngalaan kangkung. Ngalaan kangkung. Jangan opan lenci cenah. Bukan lenci gede-gede. Bukan lenci. Heeh, tadi ngomongna. Sanggur umur aing kada kadenge si Bonah boga lenci. Heeh, tadi ngomongna teh keur di sawah teh cenah. Jangan naon si eta Bonah. Jangan opan lenci. Bukan lenci. Heeh.
Kedeng. Tadi siapa panggil si Bona di sawah ngalah kangkung. Pan Jeung lenci. pan lenci. Heeh. Tadi aing ka warung ka Panggi. Beli bumbu dapur segala mecin uyah. Mana naon? Segala bumbu dapur lah pokoknya mah. Emang heeh. Cenah kita boga uyah jeung kita boga mecin. Apa jangan-jangan numis kangkung? Bener koko numis kangkung si Bona. Henteu boga lenci ieu manehna mah. Ih, aing mah kunaon meureun kom lamun ka panggil si Bona teh mun beung si Bona teh ngan pikeulheun wae. Oh asihana teu ditengger mun kolorokna teh si Bona teh. Ai mana mah jeung si Bona teh pasar ya we ka panggil. Minta akur kunaon meureun we. Eta jelema sombong mainan mah. Geus salah aya kumahan piring gitu. Emang kubal ka kumbahaneun. Nah, meureun aing teh buka parabotan di imah ya. Geus salah geus nya. Heeh. Ulah poho anteran tututna. Heeh. Ulah sorangan wae. Engke dibere. Ade ah. Aing balik heula. Banyak geus. Ke ka pengiri nya. Heeh, karena ngaruh deui biasa. Geus berang. Mama. Ayo Kom. Ayo. Alhamdulillahnya si gadis yang sebalik. Nenek, euy. Ini udah ada 2 nih. Nah, Pak. Ganjel kata nenek. Ganjel. Ya tadi kan nenek suruh beli ganjel, terus gadis ketemu di jalan sama Bikokom. Atuh Tadi ieu mah suruh beli roti Jepang. ieu mah Ipa cenah. Ima roti. Heeh, emang teh meuli ganjel. Tapi ima roti, lain ganjel roti ieu, Ipa cenah. Ima pilebokeun. Aku mah sih gadis teh salah. Saya nu mambagahan emang tukang warung emang kumaha. Apa di Kokom? Tadi kan gadis ketemu di jalan. Si Kokom. Iya. Kokom mah boloan, Suruh manehna beli mah si roti Kokom mah. Jepang. Ulah denge-denge si Kokom, jelema burung si Kokom mah. Terus ini gimana nih? Ini giniin. Ulah gadis imah roti. Jeung kadaharan isuk ieu mah. Terus gimana tuh nek? Arek balik si balik, udelong teuing ieu incu mah. Gadis kan gak tahu. Geus mun yang kitu mah ku aing hakan rotina.